Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng tepang deui murid-murid Ibu sadayana di kelas 3. Ayeuna urang tos minca kana minggu ka-12 urang diajar bahasa Sunda sareng Ibu Abila. Materi anu bade didugikeun ku Ibu dinten ieu nyaeta ngeunaan kecap rajekan Dwi Murni. Naon anu dimaksad ku kecap rajekan Dwi Murni teh? Nyaeta kecap rajekan anu mangrupa hasil ngarajek wangun asal atawa wangun dasar sagemblengna. Tur teu dibarung variasi fonem atawa teu robah sora. Jadi artinya yang dimaksud dengan kecap rajekan itu adalah kata-kata yang diulang tanpa menambah-nambahkan variasi tertentu, ya. Seperti itu. Contoh kecap rajekan Dwi Murni. Contohnya bangku-bangku. Jadi diulangi tanpa memberikan imbuhan apapun. Jadi katanya murni diulang. Yang kedua isuk-isuk atau pagi-pagi. Nukatilu sawah-sawah. Seperti itu ya contohnya. Sudah mengerti semuanya sampai di sini? Nah, kalau sudah mengerti dan mengetahui apa itu kecap rajekan Dwi Murni, sekarang kita terapkan kepada kalimat. Contoh, kecap bangku menjadi bangku-bangku. Kalimatnya, di kelas 3 mung aya bangku. Kecap rajekan Dwi Murninya, bangku-bangku nu butut dikaluarkeun ti kelas. Eta contoh anu kahiji. Contoh anu kadua, mobil, janten mobil-mobil, ya. Jadi pengulangan, ya. Contoh kalimatnya, anu sok ngetem di mana wae mah mobil angkot. Kecap rajekan Dwi Murninya, mobil-mobil pribadi teu meunang ngaliwat kadinya. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, silahkan kalian bisa berlatih di halaman 39. Kecap sabalikna. Nu dimaksud kecap sabalikna nyaeta kecap anu ngandung arti sabalikna. Artinya kata yang mengandung arti kebalikannya atau lawan arti yang sebenarnya. Contohnya, berang peuting, gede leutik, jangkung pendek, siang malam, besar kecil, tinggi pendek. Jadi kebalikannya arti dari kecap sabalikna. Ayeuna contoh kalimah sabalikna. Diterapkeun kanu kalimah nomor 1, berang sabalikna tina peuting. Ari hudang ulah berang teuing. Ai sare ulah peuting teuing. Artinya kalau bangun tidur jangan terlalu siang dan kalau mau tidur jangan terlalu malam. Jadi kebalikannya ya. Anu kadua, katuhu kenca, katuhu kanan, kenca kiri. Kebalikan dari kanan adalah kiri. Contoh kalimatna, ari dahar kudu leungeun katuhu, makanlah pakai tangan kanan. Ari ombe kudu leungeun kenca. Kalau kita membersihkan diri setelah ke air harus menggunakan tangan kiri. Jadi kebalikannya. Demikianlah contoh dari kalimat sabalikna. Mangga
Salajengna tiasa ku hidep sewang-sewangan dikerjakeun aya dinu halaman 40 sareng 41. Murid-murid sadayana, kumaha atos ngartos? Bagaimana sudah mengerti semuanya tentang mikaweruh kecap rajekan Dwi Murni sareng kecap sabalikna? Pasti sadayana atos tiasanya. Kalau masih belum mengerti, silakan ditonton lagi videonya. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.